urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan. Lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali, di urang mah kabayan nyaho wali nyolain. Nu jelas pikasirieun bae kabayan mah. Kabayan, sia lentas ngising, ngisang tiris. Tiris bau. Tetep embung. Goblok sia. Ayo kana tiris gimana sia tuh ngisang embung tiris. Saya tinggalkan ku mitohan eta kebel nyana teh ngojay kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolol deh Pak ai silem daek ai ngisang embung cak eta tiris teh eta kabayan bloblon eta be non gara kata menta ragaji bah kalau menta ragaji yang naon luar tangkal kayu emang dapat yang tiang yang imah ya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek cenah teh kabaya tual punya we bre diragaji punya pas dirimbas karimbas jang tiang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tiang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek cenah halu atuh dibagusan kunyana halu teh geus tereh potong geus tereh jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek cenah cek dijieun centong geus tereh anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nyana isi naon mendingan pake nyeuhil lah dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu kieu bae cenah keur nyeuhil gitu ada datang wan bayan mana tiang teh ya tiang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badayna jadi segede gitu bagus sakit jadi kene alhamdulillah